Salli wa sallim Rabbana ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Faktas Nabi Isra'kan narakali tinggali serpisan istri nudu siksa rupi-rupi hari anu kahina digantung teh rambutna pengganti alam dunia teu bisa nutup hari anu kadua digantung sareng leak nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna hari anu katiluna diikat bongan nyusul lain anak kesaidin salakina hari anu kaopatna dikatua susuna bongan kaluar ti imana kesaidin salakina hari anu kalima hadahar awak manehna bongan waktu baheulana waktu di alam dunia agelis awak manehna di tempat lain muhrimna sabab sok ngomongkeun batur ngomong-ngomong batur hari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna karena dosa manehna masyhur di alam dunia terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja hari anu katujuna diikat dua susuna sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubunna terus dibelin oraya sareng tukala jengkingna eta kitu siksaana ka istri tara solatna oge tara puasana tara mandina bana oge teu daek wuduna waktu di alam dunia hari anu kadalapan beungeutna teh siga celek awakna siga geuleudeh eta kitu siksaana karena di alam dunia tukang adu madu domba
bohongan. Tidak saya ucapkan bari jeung dipikirna eta teh gede dosa kaduhung di akhirat. Ari anu kasalahan beungeutna teh siga anjing, tukang fitnah, tukang ngambek, kanu jadi sakinah. Padahal eta dosa kecida pisan gedena, maka urang sing baurna kana siksa pangeran. Ari anu kasapuluh beungeutna teh siga gogong, seuneu asup ka bibirna kaluar tina duburna. Eta kitu siksaan kanu samungkin-mungkinna pamere salakina teu pisan ditarima. Dengki sareng iri hati tetap salakina. Eta kitu di dunia, maka urang sing baurna tah kitu teh siksaan istri nu loba dosana bungan waktu berhirupna teu